nyeri ragrag ti para. Oh, hampura. Hampura kunaon maneh teh leung make men tadi hampura euy. Jera sisana rieun. Pada dosa naon maneh teh make men tadi hampura? Lin ek men tadi hampura. Pangomekeun teu kuat nyeri. Ta eta ragrag ti para meni namru. Oh, timuru. Oh, mata kola timuru oge kitu dah kudu jeung bukti atuh nu nyata. Heueuh ai kitu mah nya meureunan ngarasa dosanya. Timuru ka Abah heueuh atuh kan arek dihampura. Lain ek men tadi hampura pedah timuru. Iya tadi ragrag ti para ni namru ieu geus teu kuat. Oh, rek tobat. Rek tobat mah hade nya. Lin ek tobat. Iya pangomekeun teu kuat nyeri. Oh, masa kali-kali deui. Tak gitu. Ai tobat nasuha mah jadi masa kali-kali deui terus menyesali kana nu geus diperbuatan tah alhamdulillah maneh men tadi hampura mah peda timuru nya. Jadi maneh teh mah sakali-kali deui kitu nya. Arek rek dihampura. Yeuh Abah pangomekeun leungeun teu kuat nyeri tadi ragrag ti para. Oh, kok mau dihampura mah dihampura pisan asal ulah sakali-kali deui. Maneh teh ulah sakali-kali deui kok mau dihampura pisan mah nyarekeun nasuha mah udah timuru ai teu pupugu mah teu udah kalah nyeri hate ai timuru mah. Eta teh panyakit hate ai timuru teh kitu. Lain ek men tadi hampura pedah timuru. Kurang teh ragrag ti para mani namru. Komo dihampura mah dihampura pisan. Geus asal ulah sakali-kali deui kitu hampura komo. Ayo men tadi hampura udah ai komo dihampura pisan ku Abah ge tong reuwas asal ulah sakali-kali deui. Kuat ieu nyeri tadi ragrag geuning ti para. Komo ku Abah ge dihampura, komo hampura pisan. Nya hampura pisan asal ulah sakali-kali deui we kitu nya tobat nasuha teh hiji menyesal karena perbuatan oh ya da jeung timuru mah atuh panyakit hate eta mah lain ieu. Aduh Gusti aing mah kumaha ieu cik pangamekeun leungeun ieu tuh tadi teh engko nyelap tah di dinya urang teh gurawil ti para. Oh, komo dihampura mah dihampura pisan asal ulah sakali-kali deui geus we lah. Lain hampura. Ieu leungeun nyeri teu kuat urang teh nyeri. Oh, mal sakali-kali deui hade eta teh mal sakali-kali deui teh kitu. Jadi dinya teh tobat nasuha teh gitu. Aing menyesal maneh teh mal timuru sakali-kali deui percuma atuh timuru mah. Nu ruksak teh hate. Gitu. Batur mah teu nanaon timuru mah disangka mah anu tah eta teh panyakit hate anu mal bisa dipikeun. Anger masih kakolot ge timuru mah bakal aya mal eueuh tah teh. Gitu. Lain timuru gawatkeun ieu pangamekeun leungeun teu kuat nyeri. Naon masalah timuru nya saha nu timuru? Eta timuru. Urang teh pangomekeun leungeun tadi teuing ka citu. Ragrag ngomekeun itu tuh ti para. Oh, komo dihampura mah. Komo ayo we dihampura maneh teh. Komo dihampura asa ulah sakali-kali ge asa bosen aing mah. Aing mah geus malaleh geus saliwang mah. Bosen we hayo. Tuh we ka awewe teh. Sakitu mah bararut. Komo dihampura pisan mah. Gitu. Mah balik. Amek euy samarukna si Amut teh dihampura ku urang. Dihampura da atuh da eta mah kasalahan dirina ai timuru mah. Kasalahan diri teh naon prasangka buruk anu digedekeunana da lamun prasangka hade mah kitu kieu ge aman kana hate mah aya timuru atuh. Geus eta mah. Jadi penyakit timuru mah luar gara-garana mah hate prasangka buruk. Coba mun prasangka hade mah damal timuru atuh. Jeung eta teh panyakit timuru mah maleungit nepi ka kolot ge geus rea kajadian aya aki-aki jeung nini-nini teh we timuru we. Padahal aki-aki rek payu kumaha atuh nya. Da geus aki-aki jeung sadodaekeun tapi timuru mah teu leungit kitu tah lur. Kadewe lah penyakit hate euy timuru ulah rada digede-gedekeun teuing.